Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 35. Walayah tamu jeung henteu bingung saha al-aqilu. Jeung ulah bingung saha al-aqilu jalma anu berakal. Li amri dunya kana urusan dunya. Li annal hamma lantaran yen saestuna kabingung wal hazana jeung kasedih la yaruddu eta moal nolak itu hamun atawa hazanun teh ya. Moal nolak musibatan kana musibah wala yanfa'u jeung moal manfaat itu hamun atawa hazan. Bal yadurru balik ta ngamadorotkeun itu hamun atawa hazan al-qalba kana hate. Wal aqla jeung kana akal, wal badana jeung kana badan. Wa yukhillu jeung mataknya cadan itu hamun atawa hazan teh ya. Bi amalil khairi kana pirang-pirang pagawean harade. Pagawean alus gitu. Wayah tamu jeung merhatikeun gitu atawa nya merhatikeun lah gitu. Itu si akil li amril akhirati kana urusan akhirat. Di annahu lantaran saesuna itu amrul akhirah teh yanfa'u eta manfaat itu amrul akhirah. Wa amma qauluhu jeung anapun ari dawahan Kanjeng Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna minadz-dzunubi dzunuban nya eta lapad inna minadz-dzunubi dzunuban. Inna minadz-dzunubi saesuna eta tetep tina pirang-pirang dosa. Dzunuban ari aya pirang-pirang dosa la yukaffiru anu henteu bisa ngiparatan hakan itu dzunub naon illa hammul ma'isyati angin kabingungna kahirupan gitu. Angin bingungna kahirupan gitu. Pal muradu tah eta ari anu dimaksud min hutina itu qauluhu la yukhillu eta pal muradu ta eta ari anu dimaksud min hutina itu hamun qadru hammin eta ukuran kabingung gitu. La yukhilu anu henteu mataknya cad itu hamun bi amalil khairi kana pirang-pirang pagawean kana pirang-pirang amal alus gitu. La wala yashgulu jeung henteu katungkul atawa wala yushgila jeung henteu nungkulkeun itu si akil al-qalba kana hate syuglan kalawan katungkul yukhillu anu mataknya cad itu syuglun bi ihdaril qalbi kana ngahadirkeunana hate fi sholati dina salat gitu. Fa inna dzalikal qadra dasaestuna itu ukuran minal hammi tina buktina kabingung wal qasdi jeung pamaksudan min amalil akhirati eta tetep tina sapalihna pirang-pirang amal akhirat cenah kitu. Wala budda jeung misti di talibil ilmi pikeun jalma anu nyuprih ilmu min taqlilil ala ikitina nyaetikeunana percantelan gitu. Ad-dunyawiyati anu bangsa dunyawi gitu. Biqadril
Wus'i ku saukuran kakuatanana gitu, kemampuanana gitu. Walihada jeung kulantaran ieu ikhtaru marilih para ulama al gurbata kana ngasingkeun diri gitu. Wala budda jeung misti litolibil ilmi pikeun jalma anu nyupri ilmu min tahammulil masyaqqati tina mikulna kamasyakatan wan nasobi jeung mikulna kapayahan min fi safari ta'alumi dina nyanyabaanana nyuprih ilmu gitu, dina nyanyabaan ngaji gitu. Kama qala bari teu beda seperti yen geus ngucap saha Musa kanjeng Nabi Musa alaihi salatu wassalam fi safari ta'allumi dina masalah nyabana ngaji gitu, nyeprih ilmu gitu. Walam yunqal bari henteu dinukil anhu ti itu kanjeng Nabi Musa naon zalika itu karipuhan gitu. Fi ghairi fi ghairihi dina liana itu nyaba ngaji gitu, mina aspari tina pirang-pirang nyanyabaan gitu. Ngucap laqad laqaina kana ucapan laqad laqaina yakin nyatana geus nepungan kami min safarina tina nyanyabaanana kami hadza anu ieu manggihan nepungan nasoban kana karipuhan atau kapayahan gitu. Liung lama karena supaya dikanyahokeun naon anna saparol ilmi yen saestuna nyanyabaan ilmu teh layah lu eta henteu suwung teu kosong itu saparol ilmi ane tabi tina kapayahan gitu. Li anna talabal ilmi lantaran yen saestuna nyuprih ilmu teh amrun eta teh urusan azimun anu pohara. Wa huwa jeung ari itu talabu ilmi teh afdalu eta leuwih afdal minal ghazawati tinimang pirang-pirang perang inda aksari ulama mungguh kalolobaanna pirang-pirang ulama. Wal ajru bari ari ganjaran teh ala qadri ta'abi eta tetep netepan kana ukuran karipuh wan nasobi jeung ukuran kapayahan. Pamana tu ari saning jalma sabaro eta sabar ye siman ala dalika kana itu qadru ta'ab wan nasob wajada tamanggihan ieu man lazzatal ilmi kana amisna kana ngeunahna ilmu tafuku anu ngaluhuran ieu lazzatul ilmi ieu ngeunahna lejatna ilmu teh ngaluhuran saira lazzatid dunya kana sakakarina pirang-pirang kangeunahan dunya. Walihadza jeung kulantaran ieu gitu kana bukto saha Muhammad bin Hasani Imam Muhammad bin Hasan idza sahiro eta di mana-mana gadang gitu. Ieu Muhammad bin Hasan al-layaliya dina pirang-pirang peuting in halatah narima kabuka lahu pikeun itu Muhammad bin Hasan teh naon al muskilatu pirang-pirang muskilat, pirang-pirang kahesean gitu, masalah-masalah anu hararese. Yaqulu bari ngucap itu Imam Muhammad bin Hasan teh aina abnaul muluk min hadhil lada, aina eta di mana aina eta di mana abnaul muluk ari pirang-pirang budak raja min hadhil ladati tina ieu pirang-pirang kanikmatan ieu kalejatan gitu.
yang bagi jeung peryogi di li talibil ilmi pikeun jalma anu nyupri ilmu naon ala yastagila yen ulah katungkul itu si talibil ilmi bisyai'in ku saperkara ahoro anu sejen gairil ilmi anu salianti ilmu walayu ridho jeung yen ulah ngabalieur itu si thalibul ilmi anu fikih tina fikih qala ngadauh saha Muhammadun Imam Muhammad rahimahullahu taala inna sana'atana kana lapad inna sana'atana saestuna padamelan urang sadayana hadhihi anu ieu tegasna nuntut ilmu minal mahdi eta tetep ti mimiti ayunan ilalah dina pikeun kaliang lahad. Paman atau arisaning jalma aroda eta ngamaksud ieu si eman ayat ruka kana yen ninggalkeun ieu si eman ilmana kana ilmu urang sadayana hadza anu ieu saatan dina sasaat fal yatruk tah kudu ninggalkeun hu ka itu si eman naon as-saatu saat jam gitu waktu gitu geus nama maot wadahola jeung asup saha pakihun lebet gitu. Saha pakihun hiji jalma pakih gitu. Wajang hari itu fakih itu Ibrahim binul Jarrahi eta Imam Ibrahim bin Jarrah ala Abi Yusuf ka Imam Abi Yusuf yang udu bari ngalayad itu Ibrahim bin Jarrah ka itu Imam Abi Yusuf fi maradi mautihi dina tedamang mautna itu Abi Yusuf wahwa bari ari itu Imam Abi Yusuf teh ya judu eta bageran itu Abi Yusuf binafsihi ku dirina itu Imam Abi Yusuf waqala terasa ngadawu sa Abu Yusuf Imam Abi Yusuf lahu ka itu Ibrahim bin Jarrah teh ya Romyul Jimari kana apa Romyul Jimari naha ari ngabalang pirang-pirang jumroh rokiban bariana anu tumpak onta abdulu eta leuwih utama amrojilan atawa eta anu leumpang palam ya'rif tuluy teu terangeun itu Imam Ibrahim jawab kana jawaban pajabat raswe ngajawab itu Imam Abu Yusuf bin nafsi kudirina itu Imam Abi Yusuf wa huwa kana lapad wa huwa itu jawaban teh anna romya eta yang saestuna ngabalang jumroh masyan bari anu leumpang teh ahabu eta teh anu leuwih dipika cinta fi awalina di golongan anu arawal gitu tegas nama golongan sahabat lah gitu nya wa kada jeung nya kitu dian bagi peryogi lil pakihi pikeun jalma anu pakih gitu pikeun naon ayastagila yen katungkul itu si pakih bihi ku itu ilmu fikih fi jami auqati dina sakabe pirang-pirang waktuna itu paki pahina idzin tadina mangsaning yastagila yajidu tah manggihan itu si pakih ladzatan kana kanikmatan kana kangeunahan azimatan anu pohara wakila jeung dicarioskeun dina ruya lapad ruya diempenkeun sa Muhammadun Imam Muhammad bil manami dina hiji impenan bada wafati dina sabada wafatna itu Imam Muhammad pakila terus dicarioskeun lau ka itu Imam Muhammad naon kayfa lapad kayfa bari kumaha kunta bukti anjeun fi halina dina nalika sakarat faqala terus ngadaw itu Imam Muhammad kuntu kana lapad kuntu buktos kuring teh mutamilan eta teh anu keur mikiran fi mas'alatil mukatabi dina masalah abid mukatab balam asyur tuluy teu ngarasa kuring bihuru jiruhi kana kaluarna ruh kuring wakila jeung dicarioskeun di naon anu yen saestuna itu Imam Muhammad qala eta ngucap itu Imam Muhammad fi akhiri umrihi dina akhir hirupna itu Imam Muhammad
Sagolani kana lapad sagolani. Sagola geus nungkulkeun ka kuring. Naon masail mukatabi pirang-pirang masalah mukatab anil istidadi nungkulkeun anil istidadi tina ngahadirkeunana persiapan lihadal yaumi pikeun ieu poe tegasna poe maot gitu. Wa inna maqala jeung pasina ngucap itu Imam Muhammad teh zalika kana itu ucapan tawaduan karena arah-arah tawadu.